barayakita.com. Baraya wilujeng petepang dina acara Dongeng Sunda garapan Abah Iskandar. Wilujeng ngadangukeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra kaum dangu baraya sadayana, patepang dangu deui sareng carpon ti barayakita.com anu nuju ngahanca carpon 2 babak dina judul Harewos Nu Gaib. Kamari rengse bagian kahiji, ayeuna urang pajeng deui Harewos Nu Gaib bagian kadua, kenging Ki Umbara. Menang opat peuting Nyimojang ngendongna teh. Salila eta hirup maranehna di saung teh geus saperti salaki jeung pamajikan bae. Nyang hareupan peuting kalima Nyimojang teh milu mulang ka lemur jeung si emak. Basana mah rek aya nu dicokot, tapi isukna si emak teh datangna nyorangan bae. Mana asih mak? Geuning teu ngiring. Sorana ngandung rasa kuciwa. Di lemur si Nyai mah eta oge tadi nama rek ngiring ngan dihula ku emak da naon mak omongna tegeug bangun keheul aya salakina ti kota kawas ngalege gelap tengah poe ereng-erengan oge moal kitu kageteunana lila teu bisa nyarita salakina omongna lalaunan kawas ngomong dina dirina pribadi tuluy ngahuleng ninggal kajauhna. Enya kasep pan salakina teh dagang di kota balikna ka lembur saminggu sakali. Riuk hatena ngariuk rumasa geus nyieun dosa. Menurutkeun nafsu mah hayang kencing bae ini tarita neruskeun lampahanana balik muru anak pamajikanana anu marangkuk di lembur. Si Nyai teh geus 6 bulan bogana salaki. Cek si emak nuluykeun caritaanana. Tapi bangun taya kasukaan ari kitu teh ama kaharti kumaha oge wantu lain kawin suka jinis pada jinis maklum di kampung kawin pangreremo kolot ari nu boga anak awewe mun geus wayah lakian can aya anu narik nakon teh kapan jadi carita deungeun nu matak basa si Nyai aya anu nanyaan teh emak teu nanya deui ka jinisna ditampa weh ingetan teh bogoh mah engke oge datang sorangan dupi bapa aya keneh manehna nanya tambah teuing nu mawe tos aya satauna ngantunkeun tembal si emak bangun sedih ayeuna niat manehna geus buleud niat rek buru-buru ini tidinya kahiji manehna embung ngabaruntakeun rumah tangga deungeun rumah tangga asih jeung salakina. Kadua anak pamajikanana geus ngalangkang bae dina hideung panona. Kacipna kumaha papanoneunana wantu geus aya tahunna ditinggalkeun. Kulantaran kitu harita kene oge pok manehna nyarita ka si emak yen rek neruskeun perjalanan. Antos heula atuh nepi ka si Nyai ka dieu. Omong si emak. Nyenak 2 poe ti harita Nyi Asih teh datang deui ka saung. Basa kumanehna di naha-naha nah bet ngabobodo majararandaan padahal geus 6 bulan boga salaki. Nyi Asih teh teu nemal sakemek kalaka nyuuh kana dadana bari segruk ceurik bari ngusapan boukna bari ting siliwing kana beungeut manehna pok manehna nyarita lemah lembut. Sanajan kakak teu kinten beratna ka Asih tapi kakak alim ngabaruntakeun rumah tangga Asih sareng akangna kulantaran eta wayahna urang kedah paturai. Kakak rek neraskeun perjalanan nyusul rencangan anu parantos marios di payun.
Atuh asi didoakeun ku kakak mugi sing tetep renggenek sareng akangna. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. barayakita.com. Nyi Asih kala kabeuki rosa cerikna bari nangkep maniti papareket bangun embung ditinggalkeun. Sangeus rada leler cerikna pok nyarita pegat-pegat. Alim Asih dikantunkeun ku kakak najan ditoker 1000 kali. Asih mah bade ngiring bae katampi pisan geulis. Kanyaah Asih ka kakak nanging sing emut. Kapan kakak mah jelema perjuangan anu salamina diudag-udag ku musuh, biang isuk biang pageto, raga paturai jeung nyawa. Sawang suna nyai sareng akang nama geus regreg pageungan kari Asihna bae sing tiasa ngawulaan akangna, sing tiasa ngegenahkeun hatena. Sajabiti eta Asih sing emut ka emak ulah dijaheutkeun manahna karunya parantos sepuh. Mana teuing wirang sareng nyerieunana mun Asih mangkabulkeun akangna nuturkeun jelema anar-anar sasatna. Ngomongna kitu teh di barung dumareuda da hatena mah munggah ngarakacak ngan bubuhan nguat-nguatkeun maneh bae. Cep jempe pagalentor meakeun ka sono. Keur kitu si Majo nyampeurkeun pok mayana permisi sakali deui yen poe eta keneh rek indit nuluykeun perjalananna teh ka Pasundan. Bari nyusutan Cipanon pok si emak nyarita. Jong Kasep didoakeun ku emak masing menang rahmat salamet. Ulah aya halangan harungan di jalan. Sing tinekanan segala nu dimaksad. Sok atuh sasarap heula. Mitra kaum dangu sajroning manehna keur sasarap diladenan ku Nyi Asih nu teu oleh murubut Cipanon. Si emak jongjon ngasup-ngasupkeun babahanan kana ransel bututna pikeun sabarakeun di jalan basana. Sanggeus rere sasarap solongkrong manehna munjungan ka si emak sakali deui menta pangdoana. Si emak teu ngajawab tapi ngagalentoran bari rawah riwih. Jung manehna indit dijajabkeun ku Nyi Asih nepi ka sisi huma. Waktu rek papisah ku siwal tina saku jerona bari pok nyarita. Geulis teu aya deui kagaduh kakak teh. Mung ieu-ieuna lumayan minangka tilam sono ti jelema saliwat. Bari ngomong kitu mayana makekeun kongkorong emas murni bobot 20 gram kana beuheung Nyi Asih. Tuluy pagalentor panganggeusan. Nuhun kana pangasih. Ulah lali ka urang kampung nya Kak. Mitra kaum dangu inget ayeuna mah inget sagalana mereka cipta deui. Saung huma si emak Nyi Mojang ngareneng jeung Nyi Mojang kabogoh manehna ayeuna katinggal kongkorong emasna anu 20 gram teh. Tapi lain dina beuheung Nyi Mojang anu di saung huma baheula, tapi bat dina beuheung Nyi Mojang kabogoh ayeuna. Anak kumanehna ditelek-telek eta 2 Mojang teh Asih jeung Tati bet sakarupa kawas bebelahan terong. Manehna ngusap beungeutna tuluy istighfar sababaraha kali. Sekali mangsa bada magrib waktu manehna nyamper nongton nyampak nok Tati keur teu aya. Keur karerencanganana nya kitu deui bibi jeung barudakna keur narongton. Atuh derbae ngobrol jeung pamana nok Tati. Hitung-hitung bari ngadagoan. Nya beulah ngarobrolna teh. Mun nyaritakeun urusan dagang manehna anu rea ngomong. Pamana anu ngadengekeun. Sabalikna mun nyaritakeun kahirupan pagawe negeri manehna anu ngadengekeun bae. Pamana anu rea nyarita. Mun ninggal umur mah manehna teh leuwih kolot manan pamana. Sanggeus ngobrol ngaler ngidul bari bangun berat pok pamana nok Tati teh nyarita kieu. Muge ulah jadi rengating penggalih. Repun mang teh bade gaduh pisangeun saeutik ka agan teh perkawis naon teh amang. Omongna bari nyabut rokok tina bungkusna tuluy ngotretkeun kayu api.
pelenyun udud sanes bae kupun alo ku tati nanging bohku pun ibi oge karaos pisan kasayan agan ka rumah tangga emang teh teu oleh jadi emutan kumaha pi maleseunana wantu pun emang mah sakikayaan ku agan oge kauninga kalaresan nanging tobat sanes ku pangwujuk pun emang atanapi pangwujuk ibina tepisan-pisan ieu mah estu jorojoy tina ati sanubari sorangan jep nyaritana eureun sakedeung si Enok parantos wakca balaka ka ibina omongna deui neruskeun caritaanana sangemna pribadosna parantos buleud hatena hoyong ngawulaan agan malah sangemna teh moal gaduh salaki upami sanes ka agan binga pun emang teh mugi-mugi Allah marengkeun pok mana nyarita anca bangun hati-hati pisan ka abdi ge mang si Enok teh parantos nyarios laresnya kitu pisan nanging ku abdi diwaler kieu gampil geulis nikah mah nu perlu kuliah bae heula sing tamat nu mawi diwaler kitu abdi sadar ka diri pribadi mang abdi teh parantos aya umur lares ayeuna mah di abdi sagala nyampak nanging kapan ari dunya mah teu langgeng sipatna upami si Enok parantos gaduh ijazah mah upami engke parantos ngahiji sareng abdi pati-pati abdi dikeresakeun ti payun oge tangtos pribadosna moal sesahirup cenah eta kang waraga neraskeun kuliah ti ramana teu nyekapan sayos tanggalan abdi kahartos gan kahartos nanging sajabina ti kitu teh ari sepuh mah sifatna pun emang sareng ibina anu katitipan teu oleh melang perkawis eta mah mugi emang sareng embi sing percanten ka abdi moal bade ngawirangkeun Baraya Kita, berita positif dan inspiratif serta info wisata, bisnis, kesehatan dan pendidikan. barayakita.com. Mitra kaum dangu keur kitu Jol Nok Tati datang hari weus-weus nanya gening aya bapak parantos lami tos kesel deui ngantosan tema manehna ngeureyan duh hawatos pisan tuda eta rerencangan ngajak meser souvenir kanggo anu ulang tahun nya jung buru-buru gera disalin ieu bapak nyamper nongton omong pamana talenyang Nok Tati ka jero tilila geus kaluar deui beunang dangdan sabaraha kali Nok Tati ngarampaan kongkorong lantaran si bapa teh melong kana beuheungna tara-tara ti sasari sanggeus manehna idin ka pamana jung arinit dari yukna di tukang Nok Tati ngan teu menta dilahun bae pagegeye dong nongtonnya tos wengi teuing urang jalan-jalan puter kota bae ceuk manehna ka Nok Tati engke mun mang supir tos capeun urang eureun di restoran teh langkung bapak Tati mah kamana gan supir nanya kumasih lain bae ulah gancang teuing euy tembalna sangeunahna geleser mobil maju Nok Tati ngabui sagada dicaritakeun di sareng-selang ku jeletot nyiwit sanes ari Enok senyana ti mana asal cik manehna basa Nok Tati repeh nyaritana kumaha kitu pak hoyong terang bae bapak mah ti mana ti be ti mana aduh maneh talete kitu si bapak kawas detektif bae omongna bari celetot nyiwit kana ping-ping bebeureuhna ayo jawab da geulis Tati mah buruhan heula mah omongna aleman nah bari ngasongkeun pipina isin ku mang supir atuh ti sulamna ti mana ti Cisalamet ti mana gitu omongna bari seuri mih oge ti Cisalamet deui mohon mih apa oge sami saha jenengan mih teh manehna beuki penasaran sami sareng nami Tati mung benten tungtungna Tati mah Artati ari mih mah Artasih di asih-asih leng aya kene ayeuna omongna lalaunan meh teu kadenge nu mawi mih mah parantos teu aya pupus basa ngalahirkeun pun adi temana sedih innalillahi
Omongna tuluy ngegel bibirna sorangan nahan perasaanana. Wartosna waktos emi nuju ngandung ku tati genep sasi ku apa dicanak ngalih ka B da apa usahana di B parantos umur tati 4 tahun ngaralih deui ka T dugi ka ayeuna apa mah di T ngandung anu kadua kalina teh umur tati parantos 10 tahun ngandeg 2 tahun ti harita ngalahirkeun deui nya harita pupusna teh ibu nu ayeuna mah ibu kawalon di mana dikurebgeunana emi teh di teh sakali mangsa mah aing kudu nyekar ka makamna pikirna basa memeh pupus sugan masihan naon ka nok. Omongna bari ngareret kana beuheung nok tati ae mohon hilap ieu pamasihanana teh. Omongna bari nyaka kongkorong anu dipake saemut nuju jumenangna teh ieu kongkorong tacan kantos katinggal di anggo diumpan impen bae malah disimpenna oge diselapkeun hanapeun tumpukan sinjangna bangun usieun kapenlak atanapi katingali ku apa ngadenge kituna maneh ti pepereket manehna nahan perasaan hatena nurutkeun nafsu mah hayang gabrug yang ngarangku bari nyaritakeun lalakon di sanguhuma baheula tapi dipikir deui asa kurang hade pibalau kareunana karasa tacan waktuna ka restoran pir manehna marentah ka supirna lantaran ti corona karasa tuhureun siat-siat reg mobil diparkir hareupeun restoran Parantina teu dalaha di restoran teh ngan ngarinum bungku manehna nginum bir nok tati nginum oren keras tapi ari keur oleh-oleh mah teu poho cara sasari meni pinu sabongsa ku pincuk jeung bungkusan-bungkusan di restoran nepi ka imah nok tati teh nurea nyarita ngan nok tati wungkul manehna mangan muhun-muhun bae basa arek papisah nyiumna teh kana tarangna. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. barayakita.com. Mitra kaum dangu ayeuna manehna geus yakin yen antara manehna jeung nok tati teh sahanteuna aya patali getih. Manehna yakin deui yen anu matak bareto jojol katarik bae teh ku eta mojang moal henteu pituduh nu gaib bisa jadi pituduh si emak atawa indungna nok tati. Si emak jeung indungna dua jelema anu kungsi mikanyaah ka manehna basa manehna baheula keur sangsara keur gering, keur lapar jeung halabhab. Ayeuna manehna keur senang, keur sagala aya. Pantes mun manehna males budi ka maranehanana. Tapi maranehna geus teu araya di kieuna nu aya ngan incuna si emak. Anak Nyi Asih anu baheula ngaladenan manehna, anu santeuna oge geuleuh keumeuh manehna sorangan. Kadinya manehna kudu mikanyaah ka nok tati, kudu mikanyaah saperti ka anak sorangan, lain kudu bogoh. Lain manehna lain pisalakieun nok tati hatena geus gilik rek leuwih mikanyaah rek terus ngabayuan kuliahna nepi ka tamat rek ngajejekeun hirupna ka hareup rek diaku getihna sorangan rek neangan pisalakieunana tapi hatena teu oleh bingung kudu kumaha ngelinganana sangka nok tati ulah bogoh ka manehna mangkane kapan geus kedal ucap tati mah moal gaduh salaki upami sanes ka bapa mah. Ya Allah mugi ngahampura. Manehna mikir terus mikir, aya pikiran rek dicaritakeun kabeh ka nok tati hubungan manehna jeung indungna baheula. Tapi dipikir deui mending mun nok tati hatena jembar, pasrah sadrah kana pangresa anu kawasa, narima yen kajadian kolotna baheula kitu teh estu tutulisan ti ajalina. Tapi kumaha mun kabeneran nok tati nganggap goreng anu temahna nok tati ngerasa dirina hina ku kalakuan kolotna kitu teh anu teu mustahil baris ngaganggu kana ketenteraman jiwana. Moal dicaritakeun manehna jadi tambah bingung. Tamat mitra kaum dangu harewos nu gaib bagian kadua urang cekapkeun dugi ka dieu. Insya Allah ke urang lajengkeun karena
carpon-carpon salajengna. Mitra kaum dangu baraya sadayana hatur sewu nuhun, wilujeng kantun insyaallah patepang deui sareng si Abah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif, serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. Barayakita.com